udah kurang lain milik urang mah cicing bae urang dimiskinkan ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugi bae geus anggeus. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus, urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh nek naon make jadi hasud. Geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus. Si eta tahun sakitu lahir maotna sakitu salila hirupna kitu bogana ngan sapeda kempes doang. Saya tulisanna geus aya tulisanna teh kumaha tuh si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan ge bogana ngan datang ka sekupi doang. Geus aya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu. Jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud geus rapi geus. Jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui ya geus dibagi ku Gusti Allah, tinggal ngalaksanakeun dakwahna urang dakwah bisa amil doang jeung jurumnya dakwahkeun ka mamana ge amil bae jeung jurumnya diondang ngariung ge ilaman lawamila bae pas muludan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Ternyata amil eta aya 100. Jumlahna kabagi dua, labziyatun wa ma'nawiyatun. Hiji amil labzi, kedua amil bangsa manawi. Labziyatu minah cak masyarakat euy muludan ieu mah ke tenang heula engke ge aya. Atuh bisa amil bae. Kecak masyarakat tuh lah diondang deh jadinya mah ilam deui aja nih bisa ada sakitu. Kula mah inget ka Saleh bae ta Saleh didinya di mana di Pangodokan baheula sok diajak-ajak ku Abah hayu muludan daerah Rajaban. Abah mah panderi ge kaya waktu ngomong ge waktu teu tah kakolotnakeun ka dieu keur ngora ge kitu bae. Saleh teh sok aya bae inget bae ceramah di Pasar Kemis tadi di Haji Suud kula kadedelekeun bae rukun salat 6. Rukun sholat tidak kurang tidak lebih 6 katukang 6 terus dibejakeun hiji-hijina beres diajak tadi ke Masjid Gelam Haji Muhammad Nur baheula tadi geram teh aya tadinya pas saleh terus ceramah deh saudara-saudara sekalian rukun wudu 6. Ya ini ada 6. Hati-hati kalau nanti ada orang yang membawa paham rukun wudhu itu 7 sesat atau dikurangi menjadi 3 lebih sesat lagi 6. Diondang deh ka ditu ka Cilongok Gandu ngilu deh kula aya deh Saleh dulur-dulur saudara-saudara rukun wudhu 6 cakula ieu mah asana ieu bae bener bae di Cilongok di dieu sarua bae di dieu pas di majelis ieu baheula zaman Abah aya nyana jangkung jelema ne saudara-saudara di pengajian hati-hati rukun wudu 6 tapi kapake bae datang ka kuari terkenang bae pas katerep aya Saleh pasti rukun wudu deui ya. Aduh masalah tapi hirup eta baheula di Pasar Kemis mah bener diondang teh ka Gelam diondang teh ka Gembor hirup ieu mah lain lalagaan muludan Rajaban teh lain kuari bae di daerah dieu mah kula keur leutik teh kan baheula mah leumpang ka Terep kemudian ka di Jakawaru di Waru ge sababaraha masjid ngan asa baheula mah lain ngomong muludan teh lain ngomong terus datang ke etek segala kali itu ke etek terus ke kawaron muludan teh santri teh asal di bulan Mulud teu masak santri berkat ambalaya kuara jasa muludan teh baheula mah jasa geus dipanggul ku santri teh jadi bener-bener muludan teh karasa ruhanina aya atuh beteung ge poha kuari mah ceramah datang ke jam 2 balik mawa aqua nah asal santri gaya nu utah datang ke pondok kunaon sia lapar aing tas muludan sia lapar atuh berkatan cek cenah teh kan dibere huahehe doang tuh aku mah tuh loba di dieu ge cek cenah teh tah di mana tah deket masjid cai satelit naon bedana jeung aku kurang berkat
Ji cenah kieu mah berarti hayang berkat lain, hayang berkat ngabandingkeun zaman baheula jeung zaman kuari. Jelemana tepati palalinter hormat ka kiai ajung atuh ngajina ge asal beres tas maca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong teu saurang nyaritakeun eta beres manggul. Suatu pohara jasa geus muludan teh magnetna teh gede. Kuari waktu muludan teh kos gara itu bae. Oh berkata. Teh Muhammad andai kata anjeun mampu kasapatala mampu kaluhur langit dek nyokot ayat jang nembongkeun ka ahli Mekah supaya iman laksanakeun ku anjeun tapi anjeun moal mampu kos kitu ge jaku kaula teh dibere kamampuan geus kuari mah sabar bae hatta sehingga datang hukum ti kaula cek Gusti Allah jalamun aing nu agung ngersakeun kudu iman kabehan atuh aing ge atuh moal hese capek ja aing mah mampu ngan aing hayang ningali cek Gusti Allah datang ka mana kagigihan anjeun sebagai rasul aing jeung hayang nyaho jeung datang ka mana ka buang kawarahan kafir-kafir rentang kana ayat-ayat aing ieu teh lain jang sakadar kuari tembongan teleueun jang umat-umat nu baraheula sebab engke anjeun bakal maot tata diteruskeun ku para ulama geus aing mere kapan engke bakal cek Gusti Allah al ulama warasatul anbiya anjeun maot teh teu ninggalkeun pabrik anjeun maot teu ninggalkeun ladang anjeun maot teu ninggalkeun berbagai harta nu ditinggalkeun ku anjeun teh papan ilmu anjeun diteruskeun ku para ulama engke ulama teh nyadap kana carita anjeun tuh nabi urang nu ku urang dituturkeun dakwah teh sakitu ge mawa mukjizat geuning diciduhan geuning dilecehkeun atuh urang mah kakaraksa kieu terus bae tah supaya dideuleu engke ku umat-umat di akhir ku ulama-ulama di akhir tah jang contoheun teh supaya kadeuleu bangka warahna kafir nganiaya ka anjeun Muhammad. Oh jahe ulah juga gelok fala takunanna minal jahilin. Betul lamun anjeun haju ngarasulama Muhammad diangkat jadi utusan kaula cek Gusti Allah kakarak sakitu bae ge haju anjeun teh DP hayang diturunkeun ayat deui nembus ka taneuh naek ka luhur langit atuh eta mah kos kitu mah poho kana kersaning aing tama Muhammad lamun poho kana kersaning aing poho kana maesyiah aing atuh anjeun teh sarua jeung nu bodo atuh berarti tama aya ge nu bodo tama nu kos kitu mah pan anjeun mah pilihan kaula cek Gusti Allah geus ulah akur jeung nu bodo fala takunanna minal jahilin. Maka ulah anjeun atuh ulah aya anjeun Muhammad tergolong-golongan anu bararodo nu bodo teh kumaha nu bodo mah kos kitu dianiaya diciduhan dilepehan diomongkeun haju bae poho kana kersaning aing panang aing kabeh ge anjeun kos kitu tenang aing umat kos kitu tenang aing kafir kos kitu teh nang aing atuh lamun sakira-kira ku aing dihijikeun supaya benang jadi boga pituduh mah atuh gampang jasa eta mah kumaha kersaning aing geus tugas si anjeun mah Muhammad dakwah adapun daek jeung teu daek lain urusan aja urusan kula cek Gusti Allah kumaha kersaning aing kakarak empeh kanjeng Nabi. Oh jahe ya Muhammad innama yastajibul ladzina yasma'un teu aya lian jelema-jelema anu nyubadanan ka pangundang anjeun anu ngaijabah kana pangundang anjeun ka ajakan anjeun jelema anu nuturkeun ka ajakan anjeun mah jelema anu manut ka ajakan anjeun mah eueuh deui iwati alladzina yasma'una jelema anu ngadarengekeun ka omongan anjeun ngadenge teh lain sakadar ngadenge tapi simata pahumin wa tibarin ngadenge nu bener-bener sampaikeun ka detail paham jeung dijadikeun itibar di mana-mana anjeun dakwah kemudian ngadenge nuturkeun ka anjeun engke ge aya tata nu kitu jelas nu bakal nuturkeun ka anjeun nu bakal siap dakwah jeung anjeun nu bakal siap ngabantu anjeun nu kena dakwah anjeun jelema nu ngadenge ka anjeun datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya jelema anu manut loba anu buang kawarah geus di satu kangen nyana atuh loba nu mata kula kudu nyeri hate
sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang geus sakieu ge geus alhamdulillah. Nu mantak pangistimewa da kiai teh nu bersyukur. Syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti, kadua dibere didarengekeun, katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah. Tah syukurna kiai teh kos kitu tah. Ketika dak bae anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Mun aya kiai haju diaromongkeun, ku jawara diomongkeun, ku lurah diomongkeun, ku camat diomongkeun, ku pangsa kiai-kiai diomongkeun, alhamdulillah syukuran alhamdulillahirabbil alamin. Sebab naon? Loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur. Aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur. Nu batak kula mah sok nitah rah omongkeun aing Gusti atuh. Omongkeun aing abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka. Bersyukur kieu teh di mana aya sempadanana eueuh kiai mah. Kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah. Jadi di luhur syukuran nu biasa. Bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji. Bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun. Anjeunna bisa ngomong bisa nyampekeun, jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make tah di luhur eta teh nang Allah. Syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu. Mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah. Daek ngajina nu sugih teh nang Allah, daek ngajina pejabat teh nang Allah, daek ngajina nu susah teh nang Allah, daek ngajina jawara menang Allah. Lamun ku urang di aku balik deui gitu. Asal urang aku beta nang aing ta nyana ngaji teh eta teh ngadengekeun aing kaharti asana aing. Asana engke ge saminggu, 2 minggu, 3 minggu geus mah. Asal di aku baca Tuan Syekh Abdul Qadir, asal di aku nang urang teu darekeun ngaji. Tapi lain nang aing, nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah. Geus aing mah sakadar alat Allah, aing dijadikeun alat Allah, satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah. Tah jelema teh ku alat Allah. Eta teh daraekeun, geus aing bersyukur ka Gusti Allah. Lain nyukuran sorangan, nyukuran itu nage terus jadi syukuranna kakabehan. Geus alhamdulillah, mata akur bae ge jeung sabaraha jeung saha-saha ge. Datang jelema ngora keneh lalaki alhamdulillah tanya, datang aki-aki tanya, datang nini tanya, datang gadis atuh nini bae ditanya tuh kumaha gadis. Akur bae hartina akur bae kena ka dituna musbal ayana sebab naon bersyukurna langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyukuran diri dibere bisa anu hebat salat ge pergi tuh salat teh. Urang salat Allahu Akbar, urang mah kakarak datang ka ngahartikeun babacaan urang lain jore bagus eta teh geus aya peningkatan ngaranna. Begitu urang baca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji eta tengtu ka Allah nu mangeranan alam kabeh. Eta mah urang jadi penerjemah ngaranna kos itu. Engkena tungtungna sadaqallahul maha besar Allah. Berarti sholat ini diterjemahkan oleh saya. Nah, eta kos kitu terjemah bagus. Eta saya peningkatan. Naik dari saya tiga lain eta. Eta bagus biasa santri mah tah ngamanan kos kitu mah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarasakeun maca kalam Allah. Teu sakabeh jelema bisa maca kalam Allah. Berateun batur mah tapi ieu kaula mah dibere ku Allah tanaga lisan kabeh dibere bisa tah ukuran eta. Naik deui saya tik lain eta. Ku Gusti ieu keur dijadikeun wayang. Kumaha wayang? Wayang mah teu daya teu upaya, nyileuk dicileukeun ku dalang, tungkul ditungkulkeun ku dalang, isuk page teh mah diasupkeun ka sigotaka. Beak geus kabeh, geus teu daya teu upaya sapira wayang, urang teh terasa wayang. Ngan eta mah lain ucap tah mah kos itu perasaan.
geus ieu mah ngaji da geus gaji rasa. Allahu akbar teh maknana lain Allah nu agung, tapi geus hese gamanaanana tah geus terbiasa tah mah ngaji sapina. Geus Allahu akbar teh nu kabayang Allah nu keur ngagerakeun urang, sungut urang maca Allah, leungeun urang takbir, awak urang ieu nangtung. Tah eta teh geus lain kudu dikitu-kitu, ngan eta mah terjemahanana bakating ku deukeut jasa jeung Allah. Allahu akbar geus leungit Allah nu maha agung mah. Lantaran geus aya dihareup. Urang teh lamun nyuratan ka Kabogoh ku ari teh. Engkau adalah kekasihku tercantik di dunia. Tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu. Terik matahari yang panas menjengat ketika aku melihat wajahmu, teduh rasanya. Pohara jasa, teteh pohara jasa, pohara jasa. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Wassalam Jeki. Dibaca kok itu ngaleket teh. Eta bisa teh asa jauh jeung nyana. Jauh teh jeung bebene. Urang bisa kos kitu. Ketika urang hareup-hareupan jeung bebene, wajahmu ditolol atuh. Geus lain ulah-ulah geus wajahmu geus deket mah toel. Geus toel geus ulah wajahmu kuari mah geus bae langsung toel. Urang lagi peureum ge ditoel-toel we terus. Geus lain wayah ngomong. Lamun jauh urang ngomong. Lamun deket ba atuh geus sulit aku berbicara di hadapanmu. Tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku. Andai kata engkau bongkar, engkau belek, ini di hatimu hanya ada bibirmu. Waduh, suara jasa panetan. Wow, nislah terus tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya keur carita jauh mah urang bisa jeung surat, deket mah teu bisa. Entah bisa orang di jauh mah di jauh santri ge kukala sok kadenge. Halo, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing geleger. Moal bisa. Tanya ke ka Allah, nu jauh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh, amun deket mah sia naonan cek Allah atuh aing aya di diri sia sih sia make jeung alhamdulillahan Allahu akbar atuh geus nyawa aing akbar ku sia kunaon disebut atuh kumaha atuh atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dinya mentak salat ge beda atuh lah kos kitu mikung ngaranna. Mantak tetep syariat dan syariat ngan geus liwat ti syariat alamna kuali geus alam tariqah geus salat lagi geus lain deui asa aya Allah Allahu akbar geus lain Allah nu maha agung geus hese eta mah hese diterjemahkeun adalah sebab salat perasaan kamari keur di syariat nyana Allah yang maha besar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Eta mah terjemahan. Ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu. Ketika geus deket jasa jeung Allah. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Asa kadeuleu Allah teh. Kamari mah asa dideuleukeun, kuwi mah asa neuleu. Aya asa dideuleukeun mah jauh kene ieu asa neuleu ka Allah teh, deuleu ka Allah. Emang deuleu ka Allah kumaha? Apa aya asma jeung sifatna. Aina lezatna mangke urang edan moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge neuk neuleuh Gusti Allah di Gunung Tursina eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna sakar teh fana ngaranna poho tina dunya inget ngan ka Allah doang fana ngaranna tah kuari ge kuari urang tah lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu akbar geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa ditungtun ku Allah asa Allah bae ieu mah keur carita deketna ka Gusti Allah. Nah iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad deui
anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingganya na jadi iman ka anjeun iman ka kaula alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketeh hatena teh diucapkan ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ard az-zahir wal batin terus warrahmanur rahimul malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir terus teh asma-asma Allah ngaranna tak ieu Gusti Allah teh kos kitu tah oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an digawe naon belajar henteu sakolah henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa nu mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa lantaran eta mah jelema pilihan Allah. Nah ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leketeh hate al-mujiz teh hartina ngapeskeun urang jawara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an eueuh nanaonan horeng awak aing janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunnan ieu mah jadi kerak neraka leketeh ketika aya kiai pohara jasa ilmuna kemudian ngadenge urayan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khidir bae nu sakitu hebatna lantaran kahebatanna teh geus hese ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut aju simeut sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simeut nyaksak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak dina suku simeut ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik saha lain papah tah cak Kangjeng Nabi Khidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jatuh daya tuh baik ku batur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai ku batur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun beureung ka dituna lemah di hareupeun Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila endek daon di hareupeun Allah nu dibanggakeun endek naon di hareupeun Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang-orang mah abid orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah nang saha eta tanya hok kitu Al-Qur'anul Karim al-mujiz Quran ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek aya urayan Al-Qur'an leketeh ieu hate teh masyaallah eta encan diwirid kakarak diuraykeun geus ngaleketeh wirid ku ari aya awewe nyiduhan ka urang sambat ka nia aya tolol teh budak ceknya na aing teu boga tasbih kaoka mareuna aing neangan heula ka Cisoka aing Cisoka mah loba ahli hikmat datang ke Kiai Cisoka baca tah qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajid mun siacan sujud di hareupeun aing ulah pajar kaoka wirid ku orang bener waduh mamawa samping Masya Allah mana Ipin eta Al-Quran al-mujiz eta al-mujiz baca ku orang dek perang jeung kafir baca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum nu hirup ba Allah mun abdi geus dihirupan ku Gusti Allah musuh Gusti paehan ter
tembak des asal udah lempeng kajian apa moal kena ye emang kumaha eta lah Al-Qur'an al-mujiz kuari mah ulah waka dipake baca bae heulanan lillahi ta'ala ke menghadapi kafir. Emang di Irak nu mantak urang i Amerika loba nu asup Islam kuari ribuan emang kunaon gara-garana ditembak ngarebul urang Irak teh nu pae mah geus bubu pae loba nu kajadian tembak des cih tembak des tembak dia 3 kali des sini pan sieun ieu tembak mah mau lari kemana muncar ngomong orang mau lari kemana ini negara Irak negara saya kemana kamu lari kelepak pan sieun sokota senjata kotrek no awas ya dekil ya Masya Allah tidinya lah mencari kurang ampun syahadat baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah tungtun wasan lain saya tik dongeng Irak teh seperti eta kuda eta dibaca tah kaf ha ya ain shad ha ngan macana kumaha mah dibaca atuh ku ai itu sia ke garut melulu deui ji atuh Al-Qur'an mendek naon wah pokoknya mantap jasa guys eta kieu soleh anu di ditu teh di mana di kitu Madura anu manehanana tapa kemudian dilingker ku daun ku areuy kemudian ku akar geus 20 tahun pan cicing bae di dinya teh beka panggih ku anak raja ende muriang nu kudu di kitu ngadahar daun tangkal eta nyokot begitu nyokot dulu ke handap aya jelema eta nah ieu bae dibawa ka ditu di naon kata disalametkeun poho tak ka daun eta disalametkeun begitu datang ka dia diurusan pan ku anak raja cager padahal can minum daun nu dimaksud teh horenganan lain daun titah neuleuh dong petunjuk Allah lain sadaun-daunna dihandap aya saha atuh teu kasimpulanna mah pan eta teh jadi kawin bae ka dinya tah gara-gara daun pan kawin urang masa gitu datang bae pan embung nyana mah pun tapa bae pun dae ke daerah jadi kawin mah jadi bae kasimpulanna mah nyana ka gunung deui begitu endek nala wudu eueuh cai pan cai ditambah di luhur gunung dai tambah cek urang mah hei cai ka dieu kaula deuk salat naik cai ka luhur teh datang ka kuaripan aya bae di luhur heran dihandap naik ka luhur pan urang mah di luhur ka handap ge teu ngocor-ngocor jauh listrik mati handap ka luhur otak pake naon eta make kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu hei cai tadi nah kan ya Allah ya Rabb Masya Allah cai dihandap nurut ka luhur teu kaharti ku ieu tah teu kaharti naon eta isi atuh kabeh makhluk Allah ku Allah geus nurutkeun batu nurut bae tah Hasan Basri jeung santrina 40 henteu ka Mekah pas jasa pelebah kitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cak Hasan Basri coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih kulaan ieu dek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangin imah cak di nini tukang ini mah jamaah aya geus sumur doang atuh heuh eta parenting nini ngana wudu ya timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basri geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basri ni atuh eta mah jero jasa cai je atuh heuh cek nini kula mah atuh geus ngalawudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basri coba ndek ngalawudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mangis balarisa cak nini cak Hasan Basri kiai izin jasa ieu bener bae aya cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basri jeung santri ndek ngalawudu cer lain ngalawudu ngahaneng bae Hasan Basri
cak ini sorangan bae ku hebat-hebat euy. Aya budak sia rela wudu. Ai mama ai mah geus puyangnya. Ngalara wudu budak santri dong 40 terakhirnya nah. Beres salat. Guys, cak Hasan Basri moal jadi aing ke Mekah. Santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik adi tu ka pondok, ka pondok ka imah teh ka pondok los. Emang kono mama mendek mondok di mana? Di dia di ini. Mama de kiai ayo butuh kene katiba mama ieu. Atuh, geus baralik santri tinggal nih ke Hasan Basri ngendong di hareupeun iman leutik. Bacak nini pan eta asa kula Hasan Basri. Ye, pan atuh di dinya we mondok di dieu nih. Di dieu mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini. Ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh. Heuh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh. Hayang bisa kos nini gitu tah hirup ente cek nini kalau mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos gitu lain dipajang toriko siapa yang mau masuk toriko diharap ke sini pakai mahar seret habek ya kos gitu toriko sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos kitu Masya Allah geus bagian batin atuh nek dileungitkeun ria ujub takabur ku ari sombong aing ye torikot Utsmaniyah Haji Usman beureun sia mah Ghazaliyah Haji Ghazali beureun ulah we cek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan henteu nilai ieu mah wayahna bae henteu lah cek nini teh kula izin ka Allah sakena teh moal ka ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni kula mah kajian kukuh moal balik nek mondok bae di dieu teh naon atuh dek mondok di dieu mah ngan ulah mawa bekal ulah mawa baju ye pat aya mawa bekal kene jeung mawa baju mah teh mah lain dek mondok dek rekreasi sakena bawa balik ka ditu bekal kabeh itu eta dahar pan Allah masugih minta baik ke Allah tawakkaltu ala Allah si eta sok dibabaca cek Hasan Basri ku aing tawakkaltu horeng aing mah tawakkalna lain tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala sangu horengana nah dek picun kabeh kunyana bekal kabeh picun heus ku hayang guguru geus bae teh dinya joge kumaha teu kumaha ka Allah bae cek nini atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh amun ku Allah dibere dahar ku Allah teu dibere dahar paeh paling ge waduh cek Hasan Basri wah ieu mah gugur torekat teh kos kitu lain aju tujuan torekat sugan kabeli Avanza blow on jasa ieu torekat nu kuari mah teh kula terus bae ge ngomong torekat sasar sia sasar lain kitu torekat mah bagian rohani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat kita bersama-sama kita zikir torekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu ke Syekh Sambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna saya dibere ieu dong tah batu dong tah cek lantah geus jadi bom sorangan engke di begitu dulu beledu kudu saurang mah dibalangkeun henteu ngabeledu beda ka kiai mah teu ngabeledu atuh batu jeung ngabeledu salahna kieu torekat lah deuk kuat langsung ke guru Hasan Basri dia dan ini maca sholawat etalah dalail ieu jeung poe Jumat ieu poe Sabtu ieu Minggu ieu Senin kabeh bacanya di samping eta ieu baca ieu nu sejen-sejen bebas dibaca eta sahibud dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikir carita kamaziahan nini maca dalail geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliyatullah nini itu ulah sok hayang sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae
ini ke mana ka nunyina bae ka Allah gitu tah kitunya cek geus lempeng si Hasan Basri langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba kaluhur cer jahe aja ngomong cai kula dipanggil ke anjeun dek naon cici biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kulapan makhluk Allah yang kepentingan ibadah mun dek wudu dek junub dek aya nginum dahaga kakara kayak rusuk coba-coba kula nyaho teteh kecobaan kos gitu teteh kabur bebe jadi balik deh kayak mana cak nini teh aya cai bebe jaka dia aya murid nini takabur sia emang kunaon jawan aduh cak Hasan Basri aing jawan jasa yes saya mah lempengan geura balik ka ditu cak nini geus balik geus usul ilallah geus jadi wali jadi mujahadah zuhud qanaah geus aya di dinya berangkat eta pas sungai Tigris balik ke Hasan Basri aya jelema ragag di jembatan tat pohonya na iya fulan hei ki anu eureun di luhur ka luhur teh ka handap eureun eta ge jalan refleks tama refleks jadi henteu takabur tama refleks kekarak ye jelema di ditu di ka luhur teh ka handap mun cek Hasan Basri di ka manakan ieu jelema ieu ajunya nanya pulang sangaran anu hayang ka handap hayang kalur atuh kalur kaluhur teh dikieun dong make curug turun ka kaluhur naik ieu lah ilmu Allah teh kos kitu eta urang carita di Baghdad Bandung kamari di ziarahan teh jelema-jelema kos kari itu termasuk Ki Hasan Basri nu kurang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rubayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bae mun dicaritakeun pohara jasa asal ulah asup Golkar. Ya Allah, ya Rabbi, jauh asup Golkar mah, jauh. Walbis, paling sekupi lah, sapira sekupi, ngaji ka mana ya. Tuh gitulah ya cerita indama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah wallahu a'lam.